Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Alia Putri ti kelas 10 MP1. Di dia kuring bakal nyaritakeun deui carita babat anu judulna Sumur Bandung Sumur Kaharayon. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, Pendopo Bupati jeung alun-alun. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakal ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyo boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang tilu Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarah Sumur Bandung teh paranahna di pusar kota Bandung. Paengkus Kusnadi anu nyepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh. Dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu ceuk ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samulina ti Subang kairing ku para ponggawah Raden Adipati Wiranata Kusuma II res di hiji leuweung anu pikamaksud leuweung dina ieu tulisan aya eta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahnai kawuwuh tos jeung karti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekeun nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng ayeuna mah kulem ditungguan ku para ponggawah satiana. Kira-kira menang sapayempahan Raden Adipati Wiranata Kusuma II lugay gadeg teras nyabut tetekeunna barang teteken dicabut tina urut teteken teh ngabulyar cai Sumur Bandung canemrang herang. Lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa disagawayah. Kudu tartib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Hartina Paengkus Kusnadi teh atawa jalma anu geus biasa. Timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Kaharti ari kituna mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadua jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu weh kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea. Ieu hal luyu jeung Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabunderan gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasib namun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Buah-buah bakal jadi situs nu taya anjeunna. Sakian ieu carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.